tes ah. Alhamdulillah. Segar kieu ningan euy. Cai menang ti siapa? Jamrong teh. Aduh si Imas. Pika ka impi-impi kitu euy. Heran deh ka aing mah. Pokona mah geus mandi, geus seger. Rek jugan wae hasilna, rek ka ditu deui pokona mah. Tapi lumayan lah, seger. Kemana si Karmin isuk-isuk kieu di budak tehnya. Padahal mah bantuan kolot ka hayang mah. Ampun mereka boga budak teh. Nih eueuh gunana pisan. Minta duit weh meuni ragam. Kana gawe teu ka arah. Tinggal OTW. OTW mantap pokona mah. Pak keron Pak. Biasa Min, ieu ngaberesan ieu Bapak teh. Tah reka mana deui tah geus gaya kieu. Biasa atuh tinggalin geus seungit geus cakep urang rek OTW. Astagfirullahaladzim Min lain bantuan Bapak. Kamari ka hayang Karmin Bapak kudu belajar bahasa Sunda bela anti Nederland eta buku dicocokot. Ayeuna geus lancar Karmin teu ngawaro keneh ka Bapak. Kewe eta mah Pak. Nyaho beres we diberesan. Teu reka mana deui atuh ari ayeuna. Biasa OTW tingali atuh geus cakep ieu geus wangi geus ganteng. Bapak abi rek OTW pokona nanya doakeun cing hasil Pak. Biasa anak muda. Teu aneh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lembur teh mani asa pangling ka Karmin keur naon ya? Nah itu kita ka Karmin. Niku naon? Ngalamun we tos mancan. Atos Ngemut naon atuh Neng? Enjing tos ngalamun we. bahari Kang Karmin teh tos nikah can? Hah? Si Karmin. Kamir Mang Juha. Eta mah acan atuh. Ya eta mah mina anu di Lebak. Oh, enak nanyakeun si Karmin. Boa-boa bagoheun ya. Pamitan heula Abah Ka mana? ka bumi si Jimmy. Jimmy nyajung atuh. Yang kesal mah. Jimmy deui paribasa teh. Ieu meni barala kieu buruan teh nya. Duh. Ya udah nguruskeun aing ah. Jimmy, ieu meni rajin we kieu tos bebersih ya. Iya mas, tumben ka dieu. Aya tuh orang kali itu yang ngobrolnya di ditu di dieu mah saeureunnya. Ayo atuh meni barada cek kieu. Ya tak abdi sami gitu. Aduh. Habis kieu Imas teh hayang naros naros naon atuh Imas? ari Kang Karmin teh. Hah? Nah, naroskeun Karmin. Tumben-tumbenan. Asa kaemutan wae duka kunaon nya teh itu. Oh. Aduh Imas. Teu ngarti pisan kana perasaan urang. Berulang kali. Mas. Naon nanyakeun si Karmin. Mutiara teh urang teh ya eta. Nah, ini si Jimmy nih. Kang Karmin Mas, Jimmy awas ah. Atuh awas yuk. Awas ah, tadi tuh ah. Tadi tuh. Jimmy di dieu heula atuh. Bios. Kan Kang Karmin teh aya perlu ka Imas teh bade cariosi. Kang kaditu we nama yuk. Soalnya di dieu mah ning tuh aya Jimmy bisa kaganggu. Urang kan nu ti isu lah. Yuk nya. Ayo. Ayo. Meh rada
Enakeun. Aing hana jadi bencong. Di baheula aing pura-pura hayang menang si Dimas. Kakasih Karmin hayang menang. Aing. Iya teh cuaca teh meni cerah kieu nya teh. Nya. Kumaha teh ieu teh meni ngadaun-daun kieu wae. Punten. Aduh, aya ieu kenakeun atuh. Abdi anu kawasan di dieu anu gaduh kampung di dieu. Kenalan tuh bisa beureun kenalannya. Kenalan biasa tuh. Abi gaduh ramalan ayo ninggal eta tangana. Wah, ieu mah gaduh abi ieu mah sigana teh. Desti, ieu Desti sanes namina? Sanes. Oh, sanes. Ka mana atuh? Ih. Bos, kabur. Apal teh ieu adi saha? Anu eta ieu keras eta tukang ieu awewe tapi lanjutna rada ieu keras asli urang mah sieun urang ge bisi aya. Nya. Alus adik aing diheureyan sia wawanian adik aing diheureyan alus ya alus goblok sia Usaha gitu kieu hayang kasih Mas teh. Baku ieu. bisa laki teh Jimmy muke gile manehna naonan Jimmy jiga kieu anjir Dialah diuk. anjir turut bae deh maneh kunaon Jimmy aya naon Apa? kunaon sok atuh kunaon maneh teh aduh urang teh cara rape ieu teh geus mudah jalma lap lah geuleuh anjir ih maneh kitu aing mah Udah kapaksa urang dikieuan teh. ya geuleuh Naon di ngewa sia teh jiga kitu lalaki-lalaki Udah demi cinta ieu teh. Aduh. cinta wawadukan cinta kunaon atuh mah teh ka saha buku ka saha sok atuh Urang cek teh hayang kasih Imas. terus Heuh, kurang jadi bencong gitu teh. Urang hayang apa karakter si eta hayang ngalakeun beliau kumaha. Tamutak urang teh pura-pura jadi bencong. heeh Menurut terus maneh eta langkah urang bener teu. sia ada juga budak leutik wae meuning teu kumaha nih teh jauh pikiran teh mana aya awen raekeun ka bencong atuh ari maneh Nya tadina urang teh hayang apa kahayang manehna lalaki nu kumaha. geus we ayeuna mah ye urang mah ngabejaan jadi diri sendiri kudu jantan kudu jadi lalaki buktikeun da awewe ge ieu awewe mah kur nunggu kepastian nu pasti lalaki nu dipilih mah asal maneh jadi lalaki loba duit usaha kege pasti darah raekeun hayang awewe nu kumaha ge sia ngewa lalaki kikitu Oke, aik jantan ayeuna mah. Wah, keren sia kudu keren oke siap. Jadi Dimas Kang Karmen teh dari aya pikarieun ka Imas teh Kumaha tuh teh? nya kan ayeuna Kang Karmen tos perhatikeun Imas tos suami nya jadi aya mah Kang Karmen teh bari serius ka Imas tuh kumaha kersate Imas janten bojo Kang Karmen. Insyaallah Dimas kersa. Untuk insya Allah itu kalau kepastian we kita terima Makanya pokoknya mah kena pasti itu ya benar asli benar atau renang
Halangan. Beres. Iya nama ngopi. Karena on itu deh. Biasa di pilihan, itu diasakan lah di pilihan wae. Pangjanakeun kopi juga. Kedabakeun kopi. Pan tadi teh jalan-jalan ke mana ke Sujingun ke mana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terus amang teh tes uwi. Nah, sura-suri siga aya nu matak bingal gitu. Ya kopi teh tuh ngdamokeun. Kunaon cenah terus naon? Gimana nya nyari sini? Sabar rumah deui. Nya alus atuh. Cara boga minahan tuh ya. Dari ambu mah sawios neng sareng si Karmin oge nu pening mah tah abah sok ceres ka abah. Abah kumaha? Ah, ari abah mah nya asal neng daeknya sok we. Laras abah? Nya haga tuh ah. Abah mah hayang kacai, hayang ibak heula. Tanya ambu bade jangan salah. Bener aja bang. Alhamdulillah. Mas, Jimmy Nadia. Tadi yang ge? Ya teh sebenarnya mah Dimas mungkin terang maksud Jimmy kumaha. Ya sebenarnya Jimmy teh selama ini teh pura-pura. Pura-pura naon ari kamu? Aku teh sebenarnya teh resep ka Imas teh di keleutik mulang sendirian Imas sebenarnya mah nya Kak pura-pura jadi bencong jadi awewe teh hayang apal kok hayang Imas teh lalaki nu model kumaha jadi ini kapaksa jadi bencong. Jadi salami itu Jimmy teh ngabohong. Ya Imas punten we da paksa itu sebenarnya apa sih bukan yang hayang ka Imas Jimmy rela lakuin apapun. Atas lain nama Wi minggu depan Imas mau nikah sama Kang Karmin. Udah direstuin sama Abah. Oh ya udah tuh semoga Imas bahagianya sama Kang Karmin makin Jimmy-nya Imas. Makasih buat tuan. Seandainya manehnya oh Imas kurang buuh tiba heula ka maneh tapi maneh tetep hayang ka si Karmin. Bingung dah naon sih bagina si Karmin. Gelis, ambu, sareng abah, atos ridho, atos ikhlas, masrahkeun gelis, kangge dipinang ku Karmin. Sok aya nama, nuhunkeun pidoana ka abah. Nah, Neng. Ti detik ayeuna hari ayeuna mungkin teh tanggung jawab benten deui upami tos janten bojo mah kedah nurut ka salaki nya. Ya, insyaallah. Kudu siap lahir batin. Ya. Ambu, abah, doakeun we Imas mudah-mudahan kapayuna sing langkung sae. Ya amin amin. Ian ayeuna mah da hidup teh
arek nikah merenya jeung si Imas tade nitip ti bapak mah kudu bisa jadi laki-laki bertanggung jawab karmin teh nya da ayeuna mah selain budak karmin teh mata hayang nikah oge nya. Pak. Kumaha ngadarek dek teh karmin teh. Eta teh grogi Pak, saalit tapi kena naon lah siap. Dan bayalah bapak ge baheula basa nikah ka inung hidup kitu da sarua nya hayo bro. Wilujeng sumping ka panganten. Pak, tas dongkap. Mangga kalebet. Bukan nih. Ini. Bangga kalbat. Kesadana, sok. Teras. Ayo sok min. Bangga lagi bangga. Alhamdulillah min tos dugi geuningan. Kumaha ieu pihak istri, pengantin istri atau siap? Kantun ngantosan pamil ya teh. Mangga sok dilelet lah. Sayana we sabari ngantosan pamilnya. Oh, hatur nuhun Bapak. Aduh, ieu teh geuning Gusti meuni sagala aya kieu padahal mah tuh meuni sagala dieukeun min. Sok mangga dilelet sok. Neng papageun amil di ditu di payun. Bilih ka langkung jeung. Pak. Kamananya Pak Amil teh dongkap tas jam sakieu. Di paling mana neng nu hajat teh? Bade nikahkeun? Media Pak, tapi teh tiasa motor. Oh, di paling dieu minten nya nyimpenannya. Mohon Da seueur tamu minta di ditu mah. ya mohon. Nya biasa teh di dieu we atuh. Mangga teras kalebet. Assalamualaikum. Boleh teras Pak. Teras. Oh. Daramang? Alhamdulillah. Ada mang. Mana orang tua pengantin? Ya, Abi. Istri? Abdi. Kapalih dia tuh nya. Mangga. Pengantin pamagat palih mana? Nu mana? Oh iya. Oh, kadia tuh tadi nya bade naon istilahna bade walimahan minten ayeuna. Pengantin pamagat ngali kadia, bapak kadia orang tua istri. Mangga. Tah ngali tah gitu. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, minten ieu teh bade nikahkeun nya. Putra bapak mana bapakna? Bapak istri? Iya. Oh iya. Abdi. Mangga atuh aya nama non ulah nyolong kana waktos minten ayeuna teh bade naon walimahan mintennya. Mangga. Bade nikahkeun putra bapak. Tah ayeuna mah kieu sok atuh ieu engke jangnya pami ku tuang rama engke tos ditaenkeun neme ngajawabnya. Bapak nikahkan putra tegas bapak kalayan mas kawin perangkat alat stop box dibayar tunai. Napi abi nikah ka putri bapak kalayan nganggo mas kawin saparakat alat set box dibayar kontan. Kumaha ieu teh sah? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya teh rara stok box teh beli palsu gitu. Mah teh asli stok box teh. Bapak beli palsunya, urang buka. Oh, rares geuningan aslinya. Mangga ayeuna mah pasikeun ka panganten istri. Min, simbolis. Simbolis pasikeun. Tah ieu nya kantun nawis minten. Balik dia. Saksi angke mentennya kulantaran serat nikahan teu acan beres minten ke nyusulnya atau hidup ka itu ka bumi abahnya bapak da caket palih dinya tadi legok hangseur bumi abah mah
Ya bade pamitan atuh da bade nikahkeun di kanu sanes ya teh. Tos ngantesan meureun tos siang. Mangga Bapak bade mulihnya. Sing runtut rautnya hidup. Amin Pak, mangga hatur nuhun Sing bisa rede Bapak. milik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.